Sepuh hadirin sadayana cunduk waktu rahayu ninggang mangsa nu sampurna malati ligarna ati campaka mangkakna dadak kembang Tanjung nuku mulung. Nada widi kali perhatosan ti sadayana acara ngaras sareng siraman nu geulis neng Irma anu dinten enjing bade nikah sareng Cep Isman ngalangkungan sanggarias restu singgih rias make up wedding rias make up artis profesional kusim kuring sejak dikawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastagfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pangarsa para sepuh, kasepuhan ibu kali kulawargi Jembar sadaya nu kujisim kuring dipihormat langkung tipayun sugrining puja puji kalina syukur sumangga urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala wirehing dina sonten ieu urang parantos tiasa kempel riung mungpulung jonghok paamprok hempak marbayaksa teh sanes sejanyak seni hiji acara nyaeta ngaras hartosna tinaras karumasaan sakali deui nu geulis ka ibu bapana teu acan tiasa mulang tarima dinten enjing bade dicandak ku carogena mangpang meungpeung ngarariung dina sonten ieu pisan mantena sejak ngarumawaskeun anu kadua nyuhunkeun doa ti pangarsa ibu kali bapa oge kadang wargina geulis anaking Irma dinten enjing salira bakal miang sejak ngambah saga rumah tangga sejak nuturkeun saroge hidup dina rumah tangga teu malik kitu bager pamali hiji putra anu sejalu mampah ngantunkeun ieu wengkon tanpa doa restu tinu janten ibu rama kalih sepuh-sepuh ku anjeun dikawit ku bismillahirrahmanirrahim. Mangga neng ngadeg berdiri dulu neng tahan dikawit ku bismillahirrahmanirrahim mangga bager urang ka pelaminan. Mangga neng mangga bager lalaunannya cu terhas bau bangkeut duh anak aking dedeh sakadapan urang mayun heula kanu janten mama dina wanci nu ngajadi alhamdulillah dinten enjing salira bakal makan anaking Irma geura tetep ku hidup saha payunan anjing moal aya Irma gumelar ke alam dunya tanpa syariatna indung jeung bapa hidup bager urang nyoreang ke alam tukang sekedapan mangsa hidup dikandung kudu jadi indung sabulan 2 bulan 3 bulan nu jadi indung geus ngarasa lanjung sasatna ngakandung hidup lain barang anu enteng geulis tapi barang bangga nu aya dina wanci harita 4 bulan puyeng 5 bulan 6 bulan nu jadi indung Masya Allah alhamdulillah kacida beratna numbuk di 8 bulan bager nu jadi indung apal panjangna peuting anu awalna salira gubrag ke alam dunya dikandung dipikanya dipikaulas dipika asih nu jadi bapa ngamarojengja ngadoakan Maha Agung sangkan hidup mulus rahayu berkah salamet aya dina wetengan mamah gubrag ke alam dunya salira dirawu dipangku nu jadi indung guyang getih kesang agarajag
nu jadi bapak ngumandangkeun kalimah thayyibah anu munggaran, adan anu munggaran kana pangdangu hidup, sangkan hidup mulus rahayu berkah salamet kalayan aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Gelis anak king sate acan niang. Geura tetep sakali deui nu jadi mama. Cepeng pananganna. Mama, ieu si gelis tuang putra. Dinten enjing ku mama ikhlaskeun ridokeun. Rek miang jeung carogena. Nu dipikanya nu dipikaulas, nu dipikaasih. Insyaallah salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Gelis Irma putra mama, doa sareng pangumpura mama moal kudu dipenta daral anaki geura miang rumah tangga didoakeun ku mama sing panjang umur panjang jodoh babarik milik rezeki. Gelis Irma kadangu ku salira nu jadi mamah ikhlas ridho ngadoakeun hidup sembah sungkem sakadapan bageun nyo mamah sembahkeun abdi lahir saha mamah nu dipikanya dipikaulas dipikasih ku abdi pamit dinten enjing bade miang rumah tangga. Hapunten abdi lahir batin. Mugia mamah sing damang sing sehat panjang yuswa kalayan tiasa nyaksiana abdi rumah tangga aya dina kabagjaan. Sok bagen dipeluk mamah sakali di mamah. Nya ana dedeuna nu jadi indung kanu jadi anak. Karasa geter narasa juhung gelis. Didoakeun ku mamah. Hampura mamah bising sok nyarekan sok ngageunggeureukkeun. Lain hewa lain geuleuh. Tapi sangkan hidup jadi jalma anu sampurna. Mama. Doakeun tapi Masya Allah. Alhamdulillah. Dihukum itu simpan jalan kontulan asma'an bicara cekak gelis disun mamah taarna taar si neng tarang si neng disun tekang rusut teh jung batur alhamdulillah. Mama tatap ieu ageng jasa banyak jasa kak neng mah bangga neng mah reueus mamah aya kenehnya luar biasa gelis candak dampa sampean kana lahuna sok bae candak dua anak cepeng dina lahunan hidup tah gelis ieu dampa sampean ibu hidup jadi saksi dikawit hidup di kakandung gubrak ke alam dunia penuh perjuangan luka sabara puluh juta lengkah kabelaan hidup gelis nepi kakiwari alhamdulillah dampa sampean masih jag-jag belejag insyaallah salamina bagir ieu dampa sampean bakal jadi saksi nyalametkeun anjeunna jaga oge nganteur ngarojong kana kahoyong hidup gelis anaki di dieu aya cai kembang bakti anaki urang wasuh heula urang bersihan dampa sampean mama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan salira mikanya mikaulas mikasih ka ibu abdi karama abdi kulawargi abdi
sami sareng anjeunna mikanya mikaulas mika asih ka abdi ti kawit alit dugi ka saageng kieu. Astagfirullah Robban baroya Astagfirullah minal khotoya. Cekap gelis anaki di dieu aya lisah wangi panyeungit sok sakedik disengitan. Mudah-mudahan ieu panyeungit sing janten wawangi dina kahirupan hidup gelis dina rumah tangga. Insya Allah seueur ku kaberkahan dina kahirupan hidup nggoning nuturkeun saroge hidup. Tahan bager sakedapan. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah sawarga aya dina dampah sampean ibu hidup nyalametkeun hidup salehna. Alhamdulillah rabbil alamin. Cekap gelis lumong surkeun deui. Alhamdulillah. Anaki gelis anu janten ibu parantos sakedapan ngalih kapalih dieu kanu janten bapa. Nu janten bapa tangkalna darajat bager. Darajat kabagjaan, darajat kasampurnaan hirup. Anjeunna sami ngabelaan hidup dug hulu pet nyawa. Kadangkala kewajiban mah kapopohokeun. Bapa teh tangkal darajat, bapa teh cenah kungsi ngayuga. Poe isukan nu jadi bapa bakal ngawaris hidup. Lain ku harta, lain ku banda, tapi nyaeta ku hiji amanat ngawalian hidup. Bapak, dinten enjing abdi bade nikah ka Mas Isma. Doakeun abdi, nikahkeun abdi walian langsung ku apa. Kalayan doakeun abdi jaga rumah tangga sing aya dina kabagjaan. Apa sing damang, sing sehat. Biasa nyaksian abdi rumah tangga aya dina kabagjaan. Cekap gelis dirangkul bapak anak sungguh. Dirangkul, dipeluk. Anaki Irma cimat bapa lahir jeung batin. Jung gelis didorong doa ku bapa sing nanjung umurna nambat derajat sing loba nu mikanya mika asih kahida sarua hampura bapa oge bising sok nyarekan ngageungeureuhkeun lain hewa lain geuleuh. Jung anaki didoakeun ku bapa. Cekap disun taarna tarang sineng disun ku bapa disun. Jung tahan pak tahan. Jung gelis, Masya Allah. Anaki sami sarang ka mama. Sandak dampah sampean bapak sakedapan. Cepeng dina lahunan hidup. Rasakeun geterna rasa kanyaah wening nu jadi bapa. Sami perjuanganana sareng mama. Tadi tos didugikeun dug hulu pet nyawa ngabelaan. Gelis pancelengkeun emotan. Sok urang bersihan, urang wasuh dampah sampean nu janten bapak bismillahirrahmanirrahim. Sok sing imut leunceuh bae. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak sembaheun abdi lahir sareng batin. Hapunten abdi. Doakeun abdi sakali deui. Abdi dinten enjing bade ngiring ka saroge abdi. Bapa boga sing damang, sing sehat. Boga salamina Bapa aya dina panangtayuan Allah Subhanahu wa taala. Cekap geulis anaki. Ieu aya lisah wangi sami diwangian sok ku salira. Mudah-mudahan panyeungitna sing nyerep nyecep jaga di kehidupan hidup.
Astagfirullah Rabbal baroya Astagfirullah minal khotoya. Cekap gelis lungsur ke Masya Allah. Alhamdulillah cekap neng bagus tingali deui gelis apa tah ieu Pak enjing mah wayahna atos disahkeun mah nya ieu janten milikna Cep Isman pepeujeuh ulah turut campur kana urusan kulawan Wang Putra anggur doakeun ku salira insyaallah bakal aya dina kabagjaan. Mama, Bapak, sakali hatur nuhun. Abdi doakeun, hapunten abdi. Mama sareng Bapak, mugi asih dharma. Doakeun pisan geulis. Brah, tong salempang, tong hadiwah. Natrat kanggo salira. Cekap anaking alhamdulillah parantos ka mamah ka Bapak. Urang lajengkeun ka kasepuhan ka Aki manawi ka dieu sungkem ngadeg sakedap mangga cepeng panangan Aki sami bismillahirrahmanirrahim kasepuhan Aki abdi hapunten lahir batin Aki sing damang sing sehat didoakeun pisan geulis jung mugia rumah tangga kahontal kasampurnaan hirup cekap dirangkul Akina bager Masya Allah alhamdulillah cekap anaki gelis lajeng kapalih Pak Meli heula dia bager sok sakadapan sungkem ka Pak Meli mamang itu nya mohon mamang doakeun abdi enjing bade rumah tangga mangsing damang hatur nuhun parantos kersa sumpi Masya Allah cekap lajeng ka Mah Meli na bager doakeun abdi bibi sing daramang sadayana alhamdulillah lajeng hadir sungkem teteh teh nya bibi sok tah kitu sok sih rangkul jeung dulur silih doakeun alhamdulillah rabbil alamin doong geus alhamdulillah rabbil alamin cekap urang kalalanjarnya cuk Cipanon kabinga atas gelis yuk lajeng ka Ibu Haji kan kasepuhan sami ali diris cepang panangan Ibu dihapunten lahir batin abdi doakeun enjing bade miang rumah tangga Ibu Haji sing damang doakeun pisan geulis jung sing anjung umurna nabat darajat sing babari milik sing loba nu dikanyaan benar geulis tong salempang tong cekap Bu Haji disun taarna tarang si neng disun tarang si neng disun Bu Haji taarna jung tah kitu nya cuk Masya Allah alhamdulillah salanjengna ka Wali Ibu Hajah Ibu abdi hapunten lahir batin doakeun abdi salami abdi dugi ka sageung kieu tinangtos seueur tarajak tingkah pola abdi anu matak teu bisa didoakeun pisan geulis jung sadayana enjing geura beber layar tarik jangkar ngabah sagara rumah tangga alhamdulillah semua atos tak itu disuntak karena lagi hiji deui manawi Ibu abdi hapunten lahir batin doakeun abdi enjing bade rumah tangga doakeun pisan geulis jeung cing calager bager runtut raut sauyunan dina rumah tangga kahontal kasampurna disun tah arna
Bu, Masya Allah. Alhamdulillah. Moal kapal di apa gitu. Neng, linggih deui di tengah bager. Di tengah mamah sareng bapak. Calikna rada raoseun ka pengker. Bapak tekeng tebih teuing calikna. Ibu hadirin bapak nu dipihormat panginten ieu acara ngaras. Hartos nanti ngaras karumasaan sakali di Neng hiji putri anu soleha. Anjeunna parantos nyuhunkeun dihapunten ti mamah ti bapak insyaallah ti alam aras. Para malaikat sumebyar ngabagiakeun papada insan anu parantos iubarkeun tina suberning kaluputan kalepatan. Cerik putih jatining bersih celak herang jatining padang. Insyaallah rumah tanggana enjing aya dina jalan anu dipirido ku Allah Subhanahu wa taala. Geulis tangana di ka mamah hiji ka bapak hiji. Engke rada ditarik bapak mamah tingali si cantik si geulis disun nu ieu ku mamah ku bapak ulah kaku Neng kana kamera hiji 2 3 bapak disun si cantik si geulis sareng mamah 2 3 tahan. Masih nawasana kirang atas salajengna sadayana ngadeg menawi berdirilah gerak konten sangga sok diparoto heula wios da tadi mah nangis cipanon kabingahnya mangga Wah Haji sarang ibu sadayana mangga dihaturanan ibu cucu mohon mamah mohon ngaradeg heula tah ieu wangitan anu atos di sungkeman bilih kirang hiji bilih wade ngiring di foto mangga tunang kirang hiji palih di tah kitu mangga Pak Nelly diatur-atur ku krusim kuring ti video Adi Alia sarang nawasena fotogenik. Atos tekeng nangis teuing tingali kana kamera. Gaya bebas senyum nak mana bapak tangana ibu mangga tah kitu muhun ki urang mah kumaha wae nu penting mah urang aya selebrasinya aya selebrasi yang penting mah pokokna mah bade kitu bade kieu nu penting tanganna ngangkat gitu pamelinya adaina mah usum selebrasi. Alhamdulillah. Parantos manawi nu sanesna tiasa lungsur engke tiasa ngiringi bakan. Mamah si Neng ka handap teh saurna hoyong di ais kaduga aya aisan bapak mah teh bakal lungsur bapak engke pan bade mangku si Neng ku mamah di ais ku bapak di pangku mangga canak Bu Haji itu nata mohon kumaha kapungkur ngais si cantik si geulis tah kitu mohon padu nyalindangkeun we ka dina padu numbu we tah tong pageuh lah ieu mah da simbol siloka sasmita nya mohon tah bapak nah bapak kudu ngais sanes kudu ngais bapak mah kapan kapungkur waktu si Neng gubrag ka alam dunya teh wah urang bingahna tan wates wangeuna sumanget bapak harita waktu si Neng gumelar atanapi lahir Masya Allah lir ngabela-belana ieu seuneu lilin anu bade diseungeut ku sim kuring sakedap syariatna cahaya lilin hakekatna mangrupikeun sumanget bapak tikawit gaduh si Neng dugi ka kiwari enjing bade ngawalian alhamdulillah ieu seuneu ngabela-bela ieu seuneu caang bakal nyaangan jalan tincakeun si Neng bapak engke mapahna ti payun Neng nyepeng kana tak-tak bapaknya gitu mun mangga ku salawat Jibril nu aya sairan sallallahu kadia bapak jalana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga Rifki tiasa dibantu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu
atos tiluan cicing di dieu mohon sanes kedah cali mangga kanggo Rifki bisa eh, sambil Bapak tah wanci nu ngajadi tanggung jawab Bapak bakarengse dinten enjing mah si Neng saur abdi ge saupamina atos sah dipihukum dina ijab kabul tinangtos janten milikna A Isman janten tanggung jawab dinten ieu rengse kumagi kitu keun bukakeun lilin ieu cuang tiup bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan si Neng kucarogana dipikanya sapertos Bapak karo janten putra mangga 1 2 3 tiup Bapak alhamdulillah atos Mama kapungkur ieu Aisan ku Mama sok dianggo ngeyong-ngeyong si Neng upami teu damang upami teu anteng si Neng teh di ayun ambing dineleng nengkung si Neng nama moal emuteun tah ayeuna panginten sami ieu urang lepaskeun ka Allah nu maha agung maha welas maha asih langgengkeun asih pun anak tebihkeun tina cocobi tetepkeun iman Islam nak bagja hirup bari hurip mangga dilepaskeun aisanana Mama atos mohon sok simpan di pengker tah geulis enjing mak kadah mandirinya dina rumah tangga mangga Neng calik bager Masya Allah alhamdulillah apa rada kapengker kaditu lajeng ieu aya cai 2 cepeng heula ku Bapak kade teu yang dileueut sanes teu nya mohon ieu teu kanggo Mama geulis ieu cai kaheman banyu hirup panglokat raga jeung sukma Mamah sareng Bapak duka tos sabaralami rumah tangga dugi ka kiwari regreg pageuh runtut raut sauyunan ku Neng turutan mudah-mudahan sing panjang jodoh panjang yuswa teu malik kitu mitembeyan engke ngucurkeun ngocorkeun ku Bapak sareng ku Mamah la ilaha illallah anu maha tunggal Gusti la ilaha illallah anu maha tunggal Gusti Pangeran nu maha welas sim kuring nitipun anak sejak ngucurkeun ngocorkeun cai kaheman lahir jeung batin acan wur Neng tangana dikiekeun bager tah ku Bapak dikucurkeun sareng Mamah mangga dikucurkeun sareng ngucurkeun anak kana sanes kana luhur mangga rada luhur posisina rada luhur bismillahirrahmanirrahim cur mancur nyerep nyecep kana waruga salira nu geulis micen geuleuh keumeuh kokok tor reged anu aya dina jirim jisimna insyaallah bersih lahir bersih batin diusapkeun ku Neng sayang nah sapertos gitu cekap simpen gelasna panginten Bapak pangnyandakeun cai Mamah tah dina gayung mangga dina gayung nyandak pasikeun heula ka Mamah nu bade ngibakanana heula ti payun mangga bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad rada luhur alhamdulillah mangga atas Bapak nyandak bismillahirrahmanirrahim Neng sukuna diselonjorkeun heula peana dari bawah dulu Pak ti handap heula atuh mohon sok dibanjur dikucurkeun sok papai kaluhur Pak tah saur paneli mak papai terus dari bawah ke atas terus kana sirahna rada luhur Pak luhuran sampai katingali ngucur ngocor nyandak deui Pak sakali deui urang mah arang langka ngibakan tuang putra bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 nyerep nyecep tiris karaosna bager insyaallah salira janten istri anu solehah gitu. Atos na seueur-seueur teuing hayuh wae tiris. Neng salim heula ka Mamah, salim heula. Ya gitu Jung bager tahan. Cekap ka Bapak bager ka dieu. Salam. Masya Allah, alhamdulillah. Cekap tah. Ayeuna kuduaan deui kitu Bapak candak cepeng ieu Mamah. Di Arsun 1 2 3 tahan Neng senyum Masya Allah alhamdulillah cekap lajeng atas Mamah Bapak kapal hidieu
sim kuring haturanan pangarsa Nini mangga kasepuhan Nini ngabanjur kasepuhan mangga nyandak tadi sapertos tadi ngucurkeun ngocorkeun anak luhureun sirah. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak nyecep karaosna. Sholawat Jibril mangga cur rada luhur mamah tanapin ini tah gitu. Alhamdulillah. Salim heula salim. Tekeng rusuh. Tah kitu mohon doana jeung gelis sakali sing bersih hate sing dareh deh somea. Masya Allah, alhamdulillah. Lajeng pangarsa Ibu Hajah cucu Raka na manawi uwa wangten mangga mohon Raka mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Gelis jung sing tumubuh nanjung rahayu nambat darajatna tebih balaina para rezekina didoakeun ku kakak. Cekap salim teras dipoto sasarengan katingali kana kamera ti nawasena foto gini. Alhamdulillah. Lajeng ti kasepuhan aki hoyong ngabanjur cenah micen geuleuh keumeuh kokotor rareged anu aya dina jerim jisim si Eneng, mudah-mudahan digantos ku bersih lahir bersih batin tekad ucap lampah cur mancur. Alhamdulillah. Cekap jung gelis tah didoakeun ku abdi. Cekap lajeng mamah Ibu Mamah manawi mana Ibu Mamah mangga Ibu sapertos tadi pentennya di banjur ada luhur pados katingali ngucur ngocorna. Bismillahirrahmanirrahim. Jung gelis sadaya kula wargi tatanggi euyeup salim ka pangarsa Ibu. Alhamdulillah. Mangga Pameli, Paneli sareng Mama oge ke bilih aya wargina teu kasempat bade ngiring siraman. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Cur mancur banyu pang banyu hiru. Panglokat raga jeung sukma nyerep nyecep netes kasalira nu geulis. Neng Irma salim bager ka Mamang sakaya deui. Alhamdulillah. Lajeng ka Mah Neli. Lajeng Aki Toto. Atos engke nu sanesna wargi aya keneh bilih nepi kasebat. Mangga bilih bade ngiring ibakan ngucurkeun ngocorkeun. Mangga Neng sok. Bios mengpeung ngarariung di dieu nya. Iraha deui urang ngariung komo bari sareng ngabanjurkeun sai kaheman ngucurkeun ngocorkeun kana salira nu geulis sing nanjung umurna nambat darajatna tebih balaina barek rezekina. Mang Endi manawi Mang ka dieu Mang ulah nyumput wae ieu. Kira ku teu ngiring ngabanjur ayeuna sabanjur sakucur sakocor mah mugia ye sai doa ti Mang Endi ulah teu nganggo motor ka dieu mah sok ieu mah pahawae tah kitu mohon bilih bade make motor kitu. Mangga anu sanesna Neng bager geulis atanampi uwa Mamang bibi anu bade ngucurkeun ngocorkeun keun we da halodoy sok nyadak cai Mang mohon teras dikucurkeun dikocorkeun. Mang Asep ka dieu Mang Asep. Kaya aya mohon Mang Asep mohon tah kacan salim ka Mang Edi saliman. Mohon sok. Alhamdulillah sok. Tadi tos cireum bae we nya bade ngarojong ngadorong doa kanu geulis jeung anak salim heula mangka si cantik geulis beungpeung caraket keneh buah dicandak ku carogenang ke makapali.
Banjarnegara. Banjarnegara, masya Allah. Modak. Tos ditikah mah, bari dicana ka Banjarnegara, bari di dieu urang ikhlaskeun ridhokeun. Mangga sok wios teuing nyana murang kalimat teu aya deui atos. Masya Allah. Asep teu aya, Mang Asep. Atos. Upami atos margi tiriseun apa paling kapayun Pak paling itu. Aya keneh neng. Mangga sok mohon. Wios saep cai mah mun da cai mah seueur ieu malih upami aya keneh ieu kanggo engke ari baksadayana nyawa wasuh kitu tah. Ngalap berkah. Sing dareh de someah hadehate. Tah ieu mohon aya keneh sok mang lah mohon. Sami da. Iraha deui moal kaalaman deui ngajurung laku kasih neng ngalangkungan cai kaheman kaulas kasih. Mangga. Tah ujung gelis sing naranjung umurna narambah derajatna sih lubarkeun tina kaluputan kalebatan masing lebar masing lebur irang musnah tanpa sesa alhamdulillah gelis sing awet jodohna sing panjang yuswa sing baraja sok mang ahon mamang ahon pangbanjurkeun ieu nu geulis pancelengkeun emutan mamang rojong doa mudah-mudahan si lan mangga on kapengkerkeun we lah kali mohon nah pada luhur mang bae katingali ngucur ngocorna caina luhuran alhamdulillah salim ka mamang bari doakeun mang tah kitu mohon mangga ahon atos aya keneh ahon neng atuh mohon sok sa banjur sewang masa kedik sewang we lah mohon ke tekenging seueur teuing masuk padu aya ngucur ngocorna we Asep saurna dia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mang Asep sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga Mang Asep dikucurkeun dikocorkeun mangga hon ameh katingali ngucur ngocorna cai kaeman. Bismillahirrahmanirrahim. Sami bisa daya wargi tah bageut imut bencin. Oh aya mohon kasepuhan mohon mangga wa mohon ieu ti mangga wa sabanjur sakucur sakocor salim neng bagan tah kitu alhamdulillah jung pangdoa ti wargi urang ieu oge kasepuhan terakhir panginten langkung ti 7 insyaallah. Nah sok nyandak 7 panginten insyaallah doana ibu sareng rama kasepuhan seueur-seueur teuing Pak mohon kirang bismillahirrahmanirrahim luhur insyaallah aya pangdoa tujuan ibu rama ridhollahi piridhol walidain wasutullahi bisuhil walidain ridona ibu sareng bapak ridholati Allah subhanahu wa ta'ala sekap salim sekap bapak ti palih ditu mana bapak palih ditu palih ditu Bismillahirrahmanirrahim. Neng wudu abdas niatan enjing rumah tangga teu mandang harta banda pangkat kekayaan tapi mandang ngaridoti Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah neng hiji muslimah anu turut patuh taat dina ngalaksanakeun kewajiban agama ke sawer ku abdi di komandonya tenang we ke alhamdulillah mamang wayahna ke mangkus neng cekap Pak
tos dibersihan ieu cepeng kuneng cepeng kuneng angkek seseera mah kuah mama engke heula nya ya bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu awurkeun kaditu saya mama wur awur sawerana di awur awur wur awur artos nadi awur awur wur awur aratos nadi awur awur wur awur awur mugi aya berkahna sepkeun ieu artos anu sabaraha juta setengah cepeng heula si neng tahan wayahna bapak ya tangan dua tangan kaluhurkeun awurkeun nya neng selebrasi siap hiji dua tilu wur alhamdulillah atas dadah neng dadah tuh karena kamera sadayana luar biasa cakap mangga neng hatur nuhun atas rengse nyawer engke enjing nu langkung seueur mah nya saeureurna teh. So hadirin sadayana kitu manawi anu kasanggakeun acara ngaras sareng ngasiraman Neng Irma anu kasanggakeun ku Restu Singgih rias make up wedding rias make up artis profesional. Hapunten samudaya ning kaluputan kalepatan tina sagala anu dugikeun panginten simkuring asmana Restu Singgih rias make up wedding rias make up artis oge didedel ku video ti Aldi Alia Rajeng Ripki Audio Sound System foto nawasena fotogenik sakali di nedasi tawakuf anu kasuhun hatur nuhun perhatosanana kalayan hayu ieu acara urang tutup ku ngaos hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah